Lain bi orang mau penasaran eta bibi pangna menangkeun si Amang anu rurupana jiga ramatuk teh geuning. Eta kumaha caritana anjir? Apa emang harita keur gadis bibi teu laku anu kaset? Marangan dia teh pirang-pirang kawin baheula di kaset teu tulus. Teu tulus kunaon? Beda suku mah nama suku Batak di mah rombeheun jadi we tulus. Beda suku cenah anjing. Beda roromeheun. Itu kan aing guys ya. Beda suku teh suku Sunda itu suku Batak, sugan teh kitu aduh. Roromeheun biaya. Jadi bibi teh nya naon teh ngaranna teh gagal berkasih teh karena suku roromeheun beureunya hari tadi. Heeh. Anjing. Bisa wae ieu ya anjir ya. Payung hideung ya. Keur naon Bibi? Keur ngored. Keur ngored cenah. Para ecreug Bibi aing mah mun ditanya teh. Ini gaya gitu aja jam tangan. Wes, iya dong. Jam tangan baru nih bos, senggol dong. Anjir. Sabaran harga neta kaos. Jelas cek aing Bibi aing. Pan bieu teh anu dipuji teh jam tangan. Nah anu ditanyakeun harga kaos. Tinggal cek karena koneng harga kaos mah. Ya. Pokoknya mah worth it weh. Ieu kaos kualitasnya standar internasional, ti produk board. Pokoknya mah tah coba. Ih, ini kandel kieu. Halus. Eta mah kulit. Iya. Nyabak mah kana. Hayang meuli bibi oge di mana yang meulina? Dina karanjang koneng. Kali. Nah, dia teh merekna di Board. Ieu tulisanna teh positive vibes. naon hartina? Dikotok di Lebuan. Ini hayang nyaho wae bi aing terlepek ampun teuing. Ya, maksudna positive vibes teh nya. Jadi orang teh ngalakukeun naon teh kudu positif. Positif dina sagala naon orang teh. Oh, terus eta mun positif anu can kawin kumaha ka dituna? Nyawirang. Wirang can kawin positif. Eta kecuali eta teu kudu eta mah teu kudu positif. Kawin heula. Aya wae bi aing ya. Ampun teuing. Aya wae ya. Kayeup leuleus ya. Brad, ai didinya di imah boga es batu teu? Oba. Naon maneh nya rujak dawegan li? Ulah jigana euy. Jang buka puasanya. Enta aing tuh. Boro Brad. Hoream kosim naik tangga kalapana ge. Pan keur loba masalah kosim teh Brad. Terus eta anjir ai eta es batu jang naon ai maneh? Pan cek didinya. Sok mematahan ka kosim ningan ieu sieum cenah. Lamun menghadapi masalah harus dengan kepala dingin. Kudu konsekuen atuh Brad kana ucapan. Lagi celak deui wae anjing ieu sih ieu. Ampun teuing. Cek aing geus ieu mah tadi bere puasa oge ngagi celak sirahna. Kamu dibere puasa rempag cek aing. Please kos ya maksudna anjir dengan kepala dingin teh anjir dengan entong dibawa panas suasana, hati kudu tenang. Nya otak kudu jernih. Lain sia nyelesaikeun masalah kudu dikompres sirah anjir make es batu ya omongan si Kosim ya karek dia ngawalan aing puasa anjir geus kudu batal deui wae nyarekan jelema ieu ampun teuing aya wae ieu anjir ya rujak dawegan ya di butik wae ku aing itu sirahna ya Brad, apa tuh puting kamari? Hujan angin dordar gelap teh ning. Aya korban jiwa anjir dekat tujuhan cenah. Innalillahi. Di mana kos? Eta di makam ningan. Di makam mana itu? Di astana? Heeh. Kecelakaan kumaha eta? Eta pan Brad
anu caringin badag teh nih Heeh. rungkad eta teh anjir. Terus ninggang berenya. Heeh. Eta informasi ti saha maneh sih teh? Mau ngabohong ti si RT tah. Lah, waduh anjir si RT mah. Waduh. Pan eta teh kajadian teh tengah peuting kos. Tangkal caringin teh ayana eta di tengah-tengah kuburan pan tengah-tengah tanah lin anu tangkal caringin badag teh lin. Heeh. Terus saha jelema eta di dinya anu daek nyiuhan kos. Pan eueuh anjir sahan wanieun di dinya nyiuhan anjir. Ya berat. Pan geus biasanya di tengah peuting mah. Kunti sok ucang-ucang teh kan nadahan. Duaan cenah anjir. Kabawa juga nama pas rungkad deh. Totong meureun. Pas kitu di handap teh aya eta ningan. Pocong berat. Keur gararap leh we enjoy obatan. Sarua teh katimbul. Cenah beh gigirna deui aya genderuwo keur meuleum sampe. Da ngeunah meureun berat ieu peuting-peutingnya meuleum sampe. Sarua eta ge tewas. Yang wae ku aing itu sirah si Kosim ampun teuing. Nya aing bener we kahet. Aya wae ieu ya anjir ya. Jadi goris ya. Salah atuh kos tah, kabelah dieu atuh tah. Eta nu najuru berat. Heuh, teu tingali atuh kumaneh anjir tuh. Laukna tuh. Bunuk tuh. Tuh anu ngajebian ka maneh tuh. Nah, pas anjoy katimbul ayeuna mah. Eta. Kos. Kemah sore. Kurang ngalongok ya Dasim ya. Hayu berat. Kosim ge kebenaran kan ngalongok. Oh, geus lila pan di rumah sakitna. Kamari ngadenge beja teh terakhir ripuh cenah koma ti Dasim teh. Luhurnya berat masih kena komanya. Coba lah geus tanda tanya anjoy. Nya. Leheung kumaha kos? Ya. Kan lamun koma teh eta teh dianggapna ripuh jelema teh eta teh. Lamun geus diponis koma ku medis teh ripuh kos. Komo sih lamun geus tanda tanya berat keur ripuh ditanya anjoy. Baki ripuh. Heulah kumaha maneh. Kumaha maneh kos. Ayo aing ngobrol yang maneh. Aya ta berat. Penyakitna naon sih? Bisa ripuh gitu berat. Komplikasi bejana mah gula cenah jeung ieu ning jeung kolesterol. Penyawat eta berat. Kolesterol teh naon sih penyebabna berat? Kolesterol mah loba ngadahar minyak-minyak. Untung we nya. Kosima cara murak jalikan berat aman kosima. Please kos. Kolesterol disebabkan lain ku ngahakan jaliken kos. Manya Ki Ardasim ngahakan jaliken atuh. Kan Ki Ardasim mah geus lemong. Jeung barina oge anjir kolesterol henteu disebabkan ku ngahakan jaliken kos. Maksudna ngadahar gorengan anu digoreng ku minyak maksudna. Barat geus paham Kosim ge. Manya tuh Kosim gitu loh teu ngarti. Siga nu heueuh cek aing sih malah mun dijelaskeun siga nu heueuh geus paham segala. Ngan eta berat hiji deui. Anjir. Lat euy. Kalau berat gula makan ngalung berat hiji deui Kosim nanyakeun. Eta penyakit gula naon sih sebabna berat? Ya penyakit gula mah loba ngadahar gula we. Ngadahar nu amis-amis. Hanya sorangan Ki Ardasim mah geuningan ngopina kuat. Mana mah nginum kopi juga nginum ubar geuningan. Sapoe 3 kali, kadang-kadang 4 kenehna mah. Tah eta. Jadi model didinya ya. Kan sarua didinya ge. Kopi digulaan. Tah eta teh menyebabkan anjir gula darah urang naik. Maka nginum kopi mah tong make gula. Aman. Untung Kosim ayeuna mah berat, geus sekarang ngopi Kosim mah. Kali nyusu ayeuna mah. Sarua nyusu ge atuh. Da amis sarua ieu maneh. Ya, minum susu ge sarua menyebabkan kolesterol, menyebabkan gula. Komo eta mah duanana. Sarua kos nginum susu ge kos. Pan Kosim mah tara diinum susuna berat.
tah paling gede ya barat dicook ya nya mungkin daek we kenyot anjing lalapkeun wae ku aing gitu ya si Kosim ampun teuing please kos lain nenen saya teh kopi nu dikucekeun kana gelas kopi susu nu dikucekeun kana gelas lain nenen iya tuh Kosimnya maaf atuh berat yang ke darah tinggi ngobrol jeung si Kosim atuh deh aya wae ya manuk dadaruk ya